Teng gitu sih kumaha tinggalin ya makhluk aneh gitu gue sih lain aneh untuk kos anak tubuh aja halah si umna keur pipa keur naon pipa nyot susu dulu monyong dulu itu jahe dulu segera gitu nah Gusti iya tanu gagarasangan kue kamar tesi setiap loncatan kaju kali di udah-udah ku abdi teh hese bisa dijelema ayeuna baik di saudara buktikeun ansur lembur papar keur tulis daya halangan lain Assalamualaikum kaum kafir kain nyebut kafir agama naon sih itu ya Islam tuh ya Maya Islam ikat baju belgu Islam mata dina hate lain dina baju kumaha we deuleu Rasulullah ge deuleu kudu make gamis nah si Fir'aun ge make gamis meureun eta mah budaya lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing cerdas artina naon tarucingna kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ya mau abus sudah gede lain abus itu nanya masyarakat cara ngapuskan gajah kena kulkas kumaha mau abus lain nanya kena abus itu nak belum cara nak lain ya berarti siapa Katolik lain Islam nah kita agama kelihatan tarucingan atau nyambung jadi lain kumaha cara ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna pantona teh kaluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok nah sia teh teu mikir udah mau abus lain aja kerja abus nak goblok iman carana beda-beda teuing bodoh teh dok digawe jika naon lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki ai orok lalaki mah daging leuwih awewe mah daging kentom salah belegu naon bedana orok awewe jeung lalaki ai orok awewe mah disusuana nganu kursa mah 3 tahun ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu tapi bener rasa waing aing mah kene diritan aing teu gantel heula-heula suka ya bener itu tukang telepon yang irung teu bisa takarucingan sia teh dikuring kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas anjing nirawan nyontek anjing sia mikir goblok eta
teh ngabaca karya batu isya belegu. Ulah nyontek sia mikir aja. Ya, nanti kalau teh nyontek, hah? Plagiat tah eta. Plagiat. Tahu eta sia teh mikir. Maka jeung kumaha gajah kumaha nu teh kuda carana ngabuskeun kuda kana kulkas. Iya. Sarua jeung aing bukakeun kulkasna. Terus coba kuda abuskeun moal abus. Nah, akan gajahna di jero kene. Anjing aing poho aja. Ampun poho aing aduh. Yalah na eta kahalangan ku susu teh anjing teh. Gara-gara susu. Aduh, kamu benyakan ku susu aing jadi poho aduh siap. Oh bener. Nah, jadi naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing dewe naon nya mau mana Cikarang bapak ieu urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana geuna kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah dah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing poho deui wae atuh gara-gara susu aing pohon. Setiaki, ya, gerak aku nu sampean. Naon? Poe ieu bakal putus riwayat belajar. Tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh halangan aing. Maju kurang ajar, dor. Ulah neangan sasaha lawan teh siap kurang ajar. Gara-gara susu aing jadi amuk aja. Dino lega diri jeung aing.